Cek cek jiwa lupa. Iya teh, ayeuna teh keur diearkeun ku hiji salah sawios konten anu nyebatkeun cenah. Ieu aya bahan dijieun naon bahan tuangan gitu. Jasa meureun. Kumaha lamun didamel Korean pancake, vegetable pancake. Keren wan. Nah itu mah pasti tinggal digoreng bala-bala itu orang Sunda mah bala-bala itu aduh ampun geus urang ge aya bala-bala. Genting ngarannya di Korean vegetable pancake. Tapi sigana juga biasa ngangkat ya oge Pak, biasa ngangkat jadi hargina. Ya, Nggak mungkin wae tiasa mung tong kitu teuing atulah. Aduh bala-bala kena bala-bala cenah diangkat jadi Korean. Jadi kesana teh eta teh nu Korea. Oh. Lain orang Sunda, padahal orang Sunda ge loba nu tukang bala-bala sok pangitungkeun sa Jawa Barat lah orang tukang bala-bala tong keluar di Jawa Barat. Anu dagang bala-bala timiti mah uneh mungkin ke Abah Udi misalkan sakitu seueurna di dieu nah lebar misalkan hal-hal anu kara dieu teh justru dirusak ku bangsana sorangan padahal manehna teh nu konten teh urang Indonesia. Ya Indonesia cik atuh bala-bala Anu misalkan sopan bakwan. Tong Indonesia terus Indo salira. Indonesia itu mah tos nami kada dia kayak dia rupi situ. Tak gitu ninggal kana kaayaan kitu janten naon pangaruhna eta dirubah dirobih kana istilah-istilahna nah teu pede nganggo kecap bala-bala nah teu pede nganggo kecap bakwan ya bahasa Kamalayona bakwan kan teu pira eta tarigu terus nyiksikan wortel Sunama wortel atanapi ieu sareng teh engkol pan digalokeun diuyahan pecinan di penyedap palinten bawang daun jadi bala-bala sanes janten Korean vegetable pancake bala-bala pami di Sunda mah kapungkur berana kan bala teh balanya barala jadi nya sagala gitu sagala aya gitu wortel kol naon gitu tamuhun tapi eta teh janten kewajiban seolah-olah mah dina anu buka ieu teh nya puasa gitu paribasa cenah sunah buka puasa teh make korma 3 anu wajib nama bala-bala nah gitu dan mah korma terus rada kalindih gitu bala-bala iya korma kalindih ku bala-bala di urang mah moho berarti di Arab mah beureun anggar we korma kemudian di ditu teh aya tukang bala-bala kantosna gitu bilih pamirsa anu bade ngarobi hirup gitu keayaan mangga dagang bala-bala di Arab insyaallah ripuh dari itu mah ngagorengnya teh kudu ku minyak atuh Pak. Oh gitu. Disimpen we di padang pasir. Oh iya gitu. Diminyakan goreng mah ngan sigana kompor lah tah. Kayak gitu. Ngirit gas minimal lah. Tak kitu Kang Wo. Kadina danget ieu oge sabotosna urang rada ngabahas anu medar sakudak sakedik. Sepenting apakah istilah gitu. Sepenting apakah istilah dugikeun ka urang teh ngarobi tatanan budaya sorangan atanapi kakayaan adat budaya sorangan ulah nuwikeun ka istilah nama kan jati ka silih ku junti artina teh nyaeta pokona gitu tah sabotosna mah bakal langkung saya pami dibuka heula gitu sok atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana lajeng tupang deui di Padaringan Channel sumkuring abawowo di serengan konenya sumkuring Mang Uden Lotek. Emang Mang Uden. Terus rabi teh kan supados menyunda. Oh menyunda. Kan tadi Mang Uden Korean vegetable kantingnya. Mang Uden Lotek. Mang Uden Lotek kalaresan. Di dia aya lotek.
kerupuk sangu Teu sesuai sareng ieu styrofoam styrofoam. lebetna styrofoam leutik Lebetna deui gogong edan. Pilih gitu. di lebetna teh aya Tuangan. pilih ngegel tuangan naon anu digegel malik ngegel Salak. salah Naon? comro eusi anjing edan tong digegel Oh, malik ngegel. ai kapungkur mata dicokot endogna macok da eta kan urang Sunda mah pan. Naon? Jawabna salak. Salak mun pesek besok kadang-kadang macok Oh. gitu. Tak gitu. Jadi peuyeun orang aya katuangan khas Sunda. Dibuka tadi. Iya, Lotek. lotek. Nya gitu cobi. Tuh lah. Mung ieu teh kanggo ieu teh lotek gitu nya. Ya lotek. Ku kemajengan zaman kapungkur mah da lotek teh tuh dibungkusna teh sanes ku styrofoam ieu teh. Ku daun cau. Daun cau kan langkung higienisnya, langkung ieu. Mungkin panginten aya pergeseran eta Terus. anu nyebabkeun daun cau mah rada sesah cenah kuda ka Cianjur. Moci daun. Penghasil daun, penghasil daun Memang cau beres teh. terbesar sa Jawa Barat itu Cidaun eta Oh. Cianjur. Eta kalasan kunaon apal teh da Kangtos rencangan gitu. orang ditu. Oh, Kabona daun naon? daun cau. Kunaon mah Cidaun cau Oh, kuduna. henteu da eta mah ada urang mah. Cik lah ka dieu kan daun teh pasti ya, identiknya langsung karena daun cau. Teh sanes daun kalapa. Daun. Daun kalapa. Tapi biasa pasti aroyag gitu ka ditu nanti. Tapi biasa orang Sunda mah naon wae rencangna nu penting mah Penting ya sanguna. lotek jeung sangu. Pami di daya mie ieu ge kada aya. Ya. Sangu. Pemirsa oge panginten anu sa minimal lah sa umuran sareng abdi di kisaran 40-an lah kepala opat. 40 Pak. Terus ya terus anu deui pribadi teh gitu. Siga 30 salapan. Dan masa kedik pisan. Palunyasa panginten anu sa Yuswa sang abdi teras anu asli orang Sunda kapungkur mah aya istilah jangjang ka dieu. Cek si ibuna ngageruan ke budakna. Aya naon mamah? Urang nyangu poe heula. Alah nyangu poe teh sanguna sangu tiis. Tengah poe da baheula mah teu kana mejikomkeun. Kana sangku simpen dina ieu digantung geuning si bobokona teh. Ai tengah poe teh diturunkeun. Naon we dengan sanguna mah baheula mah da naon oge asa nikmat gitu nya. Aya rasana kumaha teh sangu di Sangu ngan tiis henteu teh dipoe digantung hungkul dina boboko dihanapeun palapon gitu kan. tapi ka ieu ka Henteu di dapur. Tapi kan ngamankeun tina beurit tina naon gitu. Ari banyak teh nuang sangu bari moyan Naon? tengah poe ereng-ereng. Itu eta sebut nama poe teh sangu anu dibeurangkeun isuk-isuk urut enjing-enjing tuang enjing-enjing tadi sesana disimpan tak kanggo nu poe tengah dinten. Eta teh nikmat komo ke Ramadan mah. Beli gitu. Kayak sini nikmat kita bisa capekeun. Gitu. Mohon kan siang-siang Bari sambil atuh mah. Oh, mangga sok dulu. Saos ieu samara kacang saos kacang aduh. Nyegak pisan deh. Tak gitu. Kapungkur mah kitu nyanggu poe istilahna. Nah, naon we ieu nama rencang nama kadang hulu asin oge sok nikmat nya digigireunna gepuk. Teras lotek misalkan. Padahal teu piara gepuk deh. Aduh. Eta. Raos, tapi pemirsa anu saumuran abdi panginten tah eta ngaraos sono kana hal-hal anu sapertos gitu. Utamana adat Sunda komo nu masih anu misalkan ayeuna tos teu aya sepuhna jeung si mamah mah baheula kieu jeung si bapa mah baheula kieu. Lada tapi nyenak cai heula. Oh mangga gitu manawi teh kiatan. Da bapak nerangkeun eta naon aya di pangkeureun. iya. Naon teh? Oh ieu teh podcast tapi ieuna siga FO ieu teh Factory Outlet. Pamirsa sadaya anu peryogi kaos di dieu aya properti ieu mah. San dicalin. Mung kiat pisan ieuna bahasana ieu. Ruruhit panah nanceb nararahit mana. Nah, ruruhit panah nanceb nararahit mana. Ruruhit ruruhiten mencos ieu tah. Nanceb nararahit mana. Wah, eta mah dalem pisan ieu. Mangga anu peryogi kantun hubungi wae di dieu tah. Di Cai. dieu.
tak gitu. Wih teh katuangan Pak. Mangga Di mangga daya lotek ieu mah, lotekna lotek teu kasak tanya. asa. Tak kieu kanggo sok kadang-kadang mah sedih oge ninggal lotek kieu teh. So kadang-kadang di Robi sok aya nu Robi. Ieu duka bade naikeun kana tingkat ieuna yang taraf sosialna atanapi kumaha. Ayeuna pan disebat di urang kalebet ka restoran nu rada wah gitu. Padahal nyajikeun mah lotek. Tapi dina lotek dina ieu teh dina deskripsina teh salad with coconut saus. Padahal isina lotek. Lotek kayak gitu. Padahal naon esena lotek. Nya eta duka-duka kumaha eta teh nah bade ngabranding supados teu isin ngical nang utuh 15.000 sakilo sakilo saporsi atanapi kumaha panginten eta diical kan kadang-kadang komitos di robih namanya kan jana sabaraha 60.000 eta pada isina lotek. Duh maipit lah lada-lada teh maipit ya. Banyak nah gitu sanes lotek kukul teh Kang. tonton sanesna. Oh misalkan ayam goreng harganya sabaraha teh tapi kan tos di lobby mah jadi fried chicken. Padahal ayam goreng kan pada dilapis ku eta kutipung fried chicken. Ayam chicken bener. Nya ayam chicken. Ayam goreng dah ayam digoreng lah teu jauh lah misalkan ayeuna ayam digoreng di jaketan jeung ayam goreng buligir kan gitu-gitu keneh bade. Gitu kan kurang langsung. Ya jeung nama maksudna mah bade ngangkat ieu bade ngangkat supaya keren tapi juga nama punya konsep ieu na oge biasa ngangkat konsep tempatna konsep tuangeunana. Enak meureunan bala-bala guru ke bala-bala coba mun dihias gitu nya. Ditambah di ieu. Ditambah Mohon nu penting mah saya eta teh niat mun penting mah ulah dugikeun ka ngareksa kana tatanan adat. Kengeng wae bade kitu teu sawios. Mung katinggalna eta ulah dugikeun ka ngareksa kana adat urang. Seperti tadi Korea kesannya teh orang Korea eta nu Korea memang aya panginten di Korea. Ya. Tapi di Indonesia mah aya bakuan. Di Indonesia mah aya bala-bala. Sok we bapan podcast abi nu tuang. Nya mangga we. Apa? Nu sanesna misalkan aya oge nu kieu fruit with spicy saus. Angger nyuna eta. Lagam fruit. Fruit with spicy saus. Di urang mah rujak. Nah gitu. Nu sanesna misalkan naon deui nya da aya ieu di Robi sapetes limun gini nya. Limun bahasa Sumkuring limun. Limun kan bahasa orang hari iya hari lebaran karasa pisan limun atawa budak sekolah gitu sekolah SD kan. Mang bisa limun mang. Sekolah mah ieu lebaran orson. Orson. Iya ta limun selain ti orson biasanya limun padahal ayeuna mah kan rupa-rupa pan merekna gitu. Eta teh kadang-kadang di Robi deskripsina atau napi di Robi namina. Robi we karena status sosial nanti. Padahal eta kene barang nama gitu. Seueur pisan katuangan anu justru ya sapertos lotek gitu. Di Robi deskripsina di Robi namina kanggo naikeun pamorna atanapi di Robi bentukna oge misalkan ditambihan misalkan lotek di luhurna ditambihan nog misalkan. Jadi naon duka. Raos teh duka deh kayak gitu. Sapertos kitu lah ya istilahna mah kreatif. Mangga bade di kumaha asal ulah dugikeun ka areksak gitu, ngareksak adat menghilangkan jati diri kayak teu sawios padahal. Panginten selain tina Robi nami, kadang enak sok direka-reka kan kayak kerupuk naon? Itu kerupuk. Misalkan ketuangan naon gitu nya. Kadang enak mah pamihoyong ka dan asimilasi sareng budaya deungeun gitu. Kadang nggak keju sapertos ieu teh panginten kapayun mah lotek teh luhurna ngangge topping gitu ya. Iya, toppingna keju, sosis gitu. Biasa janten. Jadi selain ngarobah nami, kadang di zaman ayeuna mah
Nyata rasa oge nya di ieukeun di naon namanya teh. Nyamun urang mah kreatif meureunanya jadi ditambah dikreasikeun. topping-topping nah. Ya nu penting mah ulah duge tadi ngareksa kana jati diri urang gitu. Keun lah bala-bala mah lah bala-bala gitu. Ulah dugikeun kareksa ku hal-hal itu tantosna sanes mengukur kana tuangan anu ku urang nembe disebatan kana rujak, kana lote, kana goreng hayam, kana limun. Beunah. Tak gitu. Pemirsa sapertosna abdi tos kalangkungan tebih ku Kang Wowo tos siap satengah abdi teu acan naon. Janten podcast ieu mangga Kang Wowo tutup. Kopi heula lupa. Henteu sok yang ditutup oleh Kang Wowo. Aya deui ieu. Acan beres. Macam Ayo sok anu dirobah namana. naon teh? Pancake with rice. Nah. Jadi surabi. Pancake with rice. Jadi pakai kokonat, Pak. Coconut ya. Kan aya And coconut berarti kan. namina surabi. Taina kan selain namina jantan eta kadang ayeuna surabi ge direka-reka ieu Oh, toppingna geuning-geuning. Aya enog, Aya keju. aya keju, aya susu. Naon ya namanya? Naon aya nama padahal kapungkur mah mung dua kan biasana mah. Oncom bre. Oncom, sambal oncom sareng enten kalapa dicairkeun teh cai amisna teh. Oh, amisna nya, amisna tamanya. Oh. Biasana kan upami ieu mah polosan beli banjur ku ieu ku cai ieu. Nah, Cai gula. Ta upami ieu mah anu hiji deui mah nya eta sambal oncom. Gini kan karena ieu ayeuna mah kan sabaraha jenis sabaraha rupa gitu. Dina surabi wae tadi disebatan dina enog, keju, terus sosis. Kadang-kadang anu ieu mah anu diamisanana kadang-kadang nganggo blueberry, blackberry, iPhone. Henteu da eta tapi kadang sakapeung mah gitu nya. Kadang teu lebat rasa kaosna teh, Pak. Duka beda letah merenya, letah mah beda. Duka urang ti aal dikenalkeun ana sareng surabi nu dua tadi. Oncom sareng ieu. Janten upami pas nuang rasana enak ieu. Terus Duka tah barudak urang anu misalkan di pasihanana istilah nama surabi anu kekinian tiga nama karena surabi oncom teh justru teu lebat biasa aja surabi misalkan seperti surabi oncom masih lebat apa tapi misalkan surabi terus diperlukan ku bubuk baterai terus lebat terus terang mah gitu laras terus dia jadi kadang nyabinten letah mereka duka aya mah kayak bubuk baterai mohon tak ayeuna mah kan malihan kan urang ge ayeuna mah kudu hati-hati gitu nya aya sawatara tuangan anu teu kenging dituang sasarangan gitu. Misalkan surabi sareng jaket teu kenging gitu. Atau nabi surabi jeung bata beureum teu kenging eta. Teu kenging dituang sasarangan gitu. Bilih gitu walau hari sadana. Terus teh Pak. Tapi gaduh carios kapungkur waktu nya pesantren kilat lah. Jadi waktu kapungkur Rasulullah di boikot ya kan, di boikotan jadi perjanjian Hudaybiyahnya jadi kan di embargo lah gitu. Jadi kacaroskeun kapungkur saking susah-susahna dugikeun kapungkur mah sapatu oge dituang gitu. Tapi untuk ngabayangkeun gorogotan pantopal gitu. Sapatu kiwari jeung bihari benten. Oh iya. Jadi ente bahanna tina naon heula eta sepatu kulit kan kapungkur mah kulit wadah cairnya kulit nya dugikeun ka dituang tapi nya kitu entong ngagamarkeun pantopon di gorogotan mari kan tantos kabayang kapungkur mah teu acan aya celep jadi sepatu teu dicelep berarti teu nganggo zat kimia berarti eta mah saayana kulit teh kulit pantennya dibersihan deui kabayangnya dikulub deui jadi bekah ngageungan nah eta dibagikeun wah kabayang kan tah benten deui eta mah kainung kan tos aya teknologi celop tapi gaduh carita tukang celop eta mah ketebak wae para pemirsa kantos kuning lah carita tukang celop mangga bilari nyalina supaya Kang Wowo teu ngadongeng di dieu soal tukang celop abdi tos kadangu 20 kali tak gitu tapi rame wae nya sedih deui tah Kang Ibing masyaallah kan mi HP barudak versi ulah nepi ka eleh oh ieu
titipan Boboto legend teh ya. Jung maju mau Bandung teh ieu anu ieu Kang Ibing. Kang Ibing insyaallah. Ieu propertinya sanes Sanes bade di Ica. Sanes bade ical sanes. Kami bade ngeser gitu. Kontaknya di nomor ieu. Kan Bapak nu ngedit. Insyaallah. Alim. Tak gitu. Wah pemirsa uyuh deui kana katuangan anu ayeuna seueur di Eropea. Mudah-mudahan kapayuna mah ulah dugikeun ka aya hal-hal anu istilahna bisa capikeun seperti anu tadi bala-bala jadi ieu Korea leres sih tapi pas tingali gambarna pas diangkat eta bala-bala pisan atuh memres teh aya gentosna teh aya bentena di mana eta bentena dari pas diangkat ya aduh eta wortel eta ieu eta tarigu eta engkol bala-bala eta mah digoreng deh udah jelas deh bala-bala pemirsa hidup bala-bala. Bapak grup bala-bala atau gehu? Abdi mah gehu sih. Punten abdi gehu. Sok sanos ayeuna nuju ngabahas bala-bala abdi lebih lebet karena gehu. Grup gehu punten. Gitu jadi pengitan inti nama pilih bade nyaina kemajuan teknologi oge budaya di luar. Nya mangga wae gitu nya pilih bade di Eropea di kumaha oge boh nami boh tadi topping tapi nya tadi ulah mun tiasa mah ulah ngaleungitkeun karena jati diri. Kabayang ke barudak urang terus terkenal bala-bala terus terkenal gehu berabi gitu bilih-bilih gitu entong kena aya budaya tinu sejen anu dianggap langkung keren tapi ngaraksa kana budaya anu terus diwangun ku inung bapa urang kolot urang tiba heula neueun ka ayeuna bala-bala teh nu kitu sanes Korean vegetable pancake Pak Aliut ngomong lagi geunah kene bala-bala aya ka carita ke nyebut bala-bala sederhana kan hidup bala-bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.